Kumaha damang? Mugi-mugi urang aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Amin. Dinten ieu urang diajar basa Sunda pangajaran 4. Tujuan pangajaran dinten ieu nyaeta ngaregepkeun paguneman sareng ngajawab pananya anu patali sareng paguneman. Ibu gaduh paguneman, regepkeun nya. Judulna Kapal Udara. Rina sareng Yana nembe wangsul ti sakola. Rina kelas 2, Aryana mah kelas 4. Duanana teh rai raka. Unggal miyos sareng wangsul sakola sok sasarengan. Ayana, ari tadi diajar naon? Abdi mah mung midamel pancen wungkul. Kumargi Bu Santina teu damang. Aa mah diajar ngeunaan kapal udara ku Pak Ahdiat. Resep atuh A. Ih, sanes resep deui. Tapi pangpangna mah Aa ayeuna tos apal ngeunaan sajarah kapal udara teh. Naon wae cenah tadi nu dipedar ku Pak Ahdiat teh A. Kek. Oh, muhun, kieu ti. Saur Pak Ahdiat, kapal udara teh hasil teknologi modern nu kawilang canggih. Disebut canggih teh kumargi ieu barang nu nepi saton teh tiasa ngapung. Muhun nya, matak sok aya sisindiran kieu. Manuk naon nu dijieun tina busi? Ari waleranana mah nya kapal udara. Muhun mata kitu teh kapal udara disebatna manuk besi. Teras naon deui cenah A? Oh nya perkawi sajarahna kapal udara teh dipidamelna 100 tahun kapengker. Kapal udara kapendak ku Orville Wright, urang North Carolina, Amerika Serikat. Saha A? Orville Wright, urang North Carolina, Amerika Serikat. Geuning urang Amerika nu ngawitan ngademelna teh. Manawi urang Prancis, peranakan si Amis. Oh, Rina masuk aya-aya wae. Prancis mah nya nagara Prancis sanes paranakan Ciamis. Hehehehe, muhun atuh keun we atuh dah heureuy. Munggaran diapungkeun eta kapal teh saur Pak Ahdiat mah ngan 12 menitan. Sanaos sakedap, tapi eta kapal teh ngawitan nu diapungkeun di alam dunya. Terus A. Oh, muhun. Dina ngadamel kapal udara teh, Orville Wright henteu midamel nyalira, tapi dibantosan ku raina, nyaeta Wilbur Wright. Oh, kitu nya A. Tah, ti kawi taun 1802, aranjeunna ngadamel kapal nu sederhana. Sataun kapayuna nyaeta 17 Desember 1803, wangunan eta kapal teh tos dilengkepan ku mesin sareng tiasa ngapung di awang-awang. Geuningan ngawitan tina ningalang layangan sarta manuk. Orville Wright sareng raina teh tiasa dugi ka ngadamel kapal udara. Eta teh panginten kaparigelan nu kaetang sesah. Muhun atuh, namung da saur Pak Ahdiat oge, kaparigelan sapertos kitu teh urang ge kedah tiasa. Tah ayeuna mah kapal udara teh tos caranggih. Aa engke sareng abdi bade ngadamel naon tah? Urang ngadamel robot we yuk. Ngan, tingawitan ayeuna urang kedah ningkatkeun heula kaparigelan urang ku cara rajin diajar sareng getol maca buku. Muhun supados engke urang tiasa ngadamel robot nu canggih. Geuningan tos dugi deui ka rompoknya A. Muhun nya. Yana sareng Rina tos darugi ka bumina. Aranjeunna teras nyium panangan ibuna. Tah ayeuna jawab pananya anu aya dina buku kaca 33 dugi ka 34, nomor 1 dugi ka 7. Ku ibu ditampilkeun deui di dieu. Nomor 1. Kelas sabaraha ari Rina jeung Yana sakolana? Nomor 2. Diajar naon poe eta Rina di sakolana teh? Nomor 3.
Saha nu kuduna ngajar di kelas Rina? Kunaon cenah guru Rina teh? Nomor 4, diajar naon Aryana sareng Pak Ahdiat? Nomor 5, saha nu mimiti manggihan kapal udara teh? Urang mana? Nomor 6, dumasarkana naon Ari Orville Wright sareng Wilbur Wright nepi ka bisa nyieun kapal udara? Nomor 7, hayang nyieun naon cenah Ari Rina jeung Yana engke jaga? Mangga dikerjakeun nya. Alhamdulillah barudak dinten ieu urang tos diajar basa Sunda pengajaran opat. Kanggo dinten ieu urang cekapkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.